itu baru pusing. Dia bawa hutang numpuk deh. Teman teboga duit. Jaban neangan gawe eueuh. Kaditu kadieu. Menang. Anu aya ge urang malah diusir. Mana si Udin teh? Oh bae. Udin. 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 Kemana mana teh? Rawan mana teh? Kemana mana teh? Ulin teh mani jauh-jauh teuing. Naon ngageran urang wae? Urang teh keur parusing. Daba mana eueuh? Pusing ku naon Pusing teu boga duit. Tong dipikirkeun duit mah curang neangan we. Neangan ka mana teh? Dawa anu mere ieu. Neangan ka kota urang neangan pagawean. Aya anu ngulikeun mah. Pan kieu teh hararese neangan usaha teh. Gawe ka kota teh ena mah kudu pake duit. Naon kudu pake duit? Ayeuna mah alamar teh kudu pake duit. Dahar oge hararese. Gimana orang teh neangan duitna? Nya daripada pusing kieu mendingan ulin we wah. Pulang ulin, ayo.